sok aya indung bapak teh salah kaprah ngadidik ari nu wajib fardu ain kudu dibina akhlakna agamana tauhidna supaya budak kuat akidahna dipanerikeun belajarna ari ilmu nu teu fardu ain diheulakeun we budak jadi aturkeun sina anu sakola ka anu pripat ka anu tapi budak ngaji ka kiai henteu madrasah diniah dileuletik geus teu biasa ngaji tas magrib nepi ka isya ka kiai ka ajengan di surau di madrasah punten Bu. Padahal setiap orang tua pasti punya keinginan hayang gaduh budak anu soleh. Cari di dunia manusia mana nu teu boga cita-cita hayang punya anak soleh. Sagoblok-goblokna jelema, sajahat-jahatna manusia, cadu moal menginginkan anakna boga perilaku jahat seperti kelakuan bapak. Sagoblok-goblokna istri moal mungkin boga budakna dididik dilatih sing lebih gila daripada nu jadi indungna. Setiap orang tua pasti punya keinginan hayang boga budak teh nu soleh, nu solihah, cager, bager,